فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. بسم الله الرحمن الرحيم. Wayastaftunaka sarang mentapat wa kabeh. Wayastaftunaka sarang mentapat wa kabeh ka kanjeun. Yatlubuna tegasna nyupri kabeh min ka ti anjeun al fatwa kana fatwa. Fi sya'nin nisa'i dina tingkahna pirang-pirang awewe. Wa mirasihinna sarang warisanana itu nisa. Kul ucapkeun ku anjeun lahum ka kabeh. Allahu ari Allah yubti eta merepat wa Allah kum kamarane kabeh pihinna dina itu nisa. Pihinna dina itu nisa wa ma sarang perkara yutsla anu dibacakeun ieu ma alaikum kamarane kabeh fil kitabi dina kitab Al-Qur'ani tegese Qur'an min ayatil mirasi tina ayat warisan. Wa yubtikum sarang merepat wa Allah kum kamarane kabeh aidon deui fi yataman nisa'i dina yatimna pirang-pirang awewe allati anu la tutuhunna henteu maparinkeun kabeh hunna kaitu nisa kaitu yataman nisa. Makana perkara kutiba anu dipardukeun itu ma furido tegasna dipardukeun itu ma launa kaitun yataman nisa. Minal mirasi tina warisan watar gobuna sarang benci kabeh ayuhal aulia hei anu ngurus an tangkihun kana yen tanikah marane kabeh unna kaitu yataman nisa
lidima matihinna karena pakirna itu yataman nisa, wataduluhunna sarang nyegah marane kabeh an ayatazawwajan tina yentah nikah beneran itu yataman nisa, tom'an karena ngarepkeun fi mirasihinna dina warisana yataman nisa, ae tegasna yukti mere patwa Allah kum kamarane kabeh ala tab'alu kana yentah teu migawe marane kabeh jalika kana nu tos disebut wa bil mustada'afina sareng dina anu lemah kabeh as-sighari tegasna budak leutik minal wildani nyatana tina budak antutuhum huquqahum kana yentah maparinkeun marane kabeh kaitu mustad'afin huquqahum kana hakna mustad'afin wa ya'muru sareng miwarang Allah kum kamarane kabeh antakumu yentah ngajenengkeun marane kabeh al yatama ka pirang-pirang yatim bil kisti kalawan adil bil adli tegasna kalawan adil bil mirasi ing dalam warisan wal mahri lan mas kawin wa ma tab'alu min khairin wa ma tab'alu ari saban-saban perkara tab'alu anu migawe marane kabeh min khairin tina kalusan fa innallaha maka sanyanya Allah kana aya Allah bihi kalawan itu ma aliman eta nu maha uning payujaji maka bakal ngabales Allah kum kamarane kabeh kum kamarane kabeh bihi kalawan itu ma wa inim ra'atun wallahu a'lam. Para hadirin sadayana kamari tos dijelaskeun bahwa surang teh hampir sadayana agama eta mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam arek di suluk-suluk mah para hadirin sadayana ternyata para nabi ieu adalah hampir sadayana ya jadi tuna ya kecuali memeh Nabi Ibrahim kadieu kema adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam itu pan Nabi Ibrahim boga anak Ishak Yakub boga pamajikan opat ieu boga keturunan 11 ieu sadayana jadi nabi ya terus kadia maka dihujungi ku Nabi Isa alaihissalam di golongan Bani Israil maka Yakub teh adalah Israil teh adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam karakter Nabi Ismail dugi ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka para dur sadayana ya gitu wattabi millata Ibrahim hanifah kudu nuturkeun maneh kana agama Nabi Ibrahim kalawan contoh makana kunaon sih dina sholawat lain ala sayyidina Nuh ya atau ala sayyidina Adam gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim lain kama sholaita ala sayyidina Nuh ya. Sebab rata-rata agama teh itu adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam.
Ini arti Nabi Adam eta teh Islam kami ge paladur sadayana. Tayena perlu dikanyaokeun ilmu anu pangheula-heulana bakal leungit saur Kanjeng Rasul di muka bumi adalah ilmu waris. Ya. Kitu dina surat An-Nisa ye sebenarnya dimulai ayat 11 sampai ayat 31 itu hampir membahas tentang masalah warisan. Itu. Cuman pangheula-heulana bakal leungit adalah ilmu tentang masalah warisan. Ya. Tabaheula nu paling jago dina masalah warisan paladur sadayana Zaid. Ya, Zaid bin Sabit paladur sadayana. Gitu. Tah ayo urang mah yeuna rata-rata hiji nu sok dipake teh adalah hibah. Ya, hibah teh diberekeun paladur sadayana nyaeta di mana-mana si naon pewaris eta masih kene hirup. Contoh kolot masih kene hirup sok ngabagi. Ya misalkan boga taneuh ayeuna 5.000 meter atau 500 meter boga anak 3 ya tadi bagi rata 100 meter ewang itu muat ya awewe 100 lalaki 100 ya 100 jadi bagi rata semasa make masih kene hirup. Tah, rek berarti 500 dicokot 300 nyisa 200 meter. Nah, dek mau cek bapana teh ya. Kade kasep ieu nu 200 meter ya. Ulah diganggu gugat bagian bapak. Kegunakeun namun bapak geus maot ajang kepentingan agama. Berarti nyesa 200 meter. Eta ngaranna wasiat. Wasiat nu 200 mah. Tah ieu nu 200 meter dat kolot maot. Bisa dilaksanakeun wasiat, bisa henteu. Ya, awas nu 200 meter ulah diganggu gugat cek kolot teh. Itu. Akhirna geus maot kitu paladur sadayana ahli waris ieu paladur sadayana naon ngaranna teu setuju kana eta nu 200 meter teh dijadikeun wasiat kabeh ya maka timbullah pikih paladur sadayana teu lulus naon wasiat di mana-mana ahli waris aya nu teu setuju sanajan saurang cek nu awewe teh aduh nyaku sebab kapepet mendingan ieu mah ulah diluluskeun eta wasiat maka nu lulus eta ngan saukur sepertiga paham tuh Pak jadi nu 200 meter tinggal bagi 3 berarti eta nu lulus ngan saukur 68 meter nu ulah diganggu gugat nyapan 7 kali 3 20 hiji taruhlah 68 meter tanu kolot eta nu jang kepentingan agama sasesana itu boleh lain boleh harus dibagi waris jadi teu kudu diluluskeun kabeh lamun misalkan ayeuna tina ahli waris aya hiji we anu teu setuju nya jadi teu kudu sadayana ngan lamun ayeuna paladur sadayana misalkan satiluna tah nu ahli waris teh setuju geus urang ieu mah da nu bapa urang gunakeun we pikeun kepentingan agama dijual disumbangkeun hasilna ka masjid maka eta teu jadi masalah berarti ngaluluskeun wasiat maka cek pikih kitu nya lulus jeung teu lulusna wasiat ala ijazatil waris tergantung ngameunangkeun jeung teu ahli waris. Terus tuh Pak.
Ya, jadi untuk kudu dibagikan baik kabeh, untuk kudu diluluskan baik kabeh, tinggal tergantung ahli waris. Gitu, ya. Dan wasiat ieu paladur sadayana aya ketentuan. Gitu. Hiji paladur sadayana di mana-mana dita'allukeun kana sabada maut. Cek kolot ya, lamun bapa geus maut. Nomor kedua memang harta aya. Ulah wasiat tapi tanah batur buaedan. Lamun bapa geus maot eta tanah si togar ulah nepikeun ka kajualnya kudu kabeuli. PA suga. Ya. Jadi wasiat ieu kudu rada mikir-mikir sebenarnya momongan. Gitu. Modal ceuk ieu hayang lamun maot hayang dikubur deket pakuburan kolot tah deket mamah. Didinya ceuk ieu. Ngan kumaha lamun aing paeh di kapak di laut gitu. Ke kudu neangan berenang lieur eta. Ya, ke kudu neangan atuh jelema nareangan di lautan teu kapangi deh. Ya, eta rada kudu mikir-mikir eta wasiat. Ulah main wasiat-wasiat bae, Bah. Ya, abah cek bahwa lamun maot abah yang dikuburkeun di deket imah. Maot di Mekah coba kumaha abah. Ngariweukeun batur pan eta. Gitu. Tah, sebenarnya terus dibahas paladur sadayana. Dina masalah di dieu nisa. Nisa teh aya anak, nya nisa teh aya anak awewe. Anak awewe lamun sosoranganan teu jeung anak lalaki paladur sadayana itu bebeunanganana adalah nyaeta meunangna baraha eta anak awewe setengah. Artinya lamun teu jeung anak lalaki nya misalkan ayeuna nu maot indung tuluy anak awewe ti mait maot misalkan bapana indung paladur sadayana indung meunangna seperdalapan nya paladur sadayana tuluy paladur sadayana anak awewe eta meunangna setengah tuluy lamun ayeuna paladur sadayana indung nya indung kemudian anak lalaki tuluy awewe ieu anak awewe meunangna adalah baraha meunangna asobah bil goer nya anak lalaki adalah asobah bin nafsi beneran geus ieu kitu tinggal dewe balik deui ngaji ka ditu lamun bulak-bulak balik ngaji jadi moal nepi-nepi bae ya bah moal anggeus-anggeus deh nya dina ayat 11 paladur sadayana tuluy ayeuna aya deui nu jadi indung indung tergantung lamun ayeuna paladur sadayana indung sanajan tere ya enak ya maaf nyebahnya hampura ya bahwa hab nikah jeung hiji awewe nikah deui anyar sakeun enak nu ayeuna maot bahwa hab nikah deuh karak menang sapoe itu maot misalkan nu teu lah pamajikan nu teu lah mah karak menang sapoe paladur sadayana bawahab loba harta maot karak sapoe mah maot eta bawah keke eta indung tere sanajan karak ditika paladur sadayana sapoe itu indung maka menang warisan isok loba nu teu narima ieu karake sapoe atau karake saminggu maot bapana kan otomatis ieu menang warisan keke kudu dibere ta ieu paladur saya loba nu kitu mentak waya staftuna kapin nisa teh paladur sadayana jadi belum beberapa lama nikah paladur sadayana eta si indung teu dibere bagi ya kieu nya model abdi we paladur sadayana bapa boga hartana keur jeung indung dikubur dia tah pokona mah keur naek ka usana dang nikah deui tah ieu paladur sadayana lamun jeung nu ti heula ayeuna sabanda kaya terjadilah apa yang dinamakan
naon harta gono gini kan ayana gono gini ieu paladur sadayana cek negara ai cek naon cek pikir mah aya harta gono gini nya keke babagian paladur sadayana babagian pamajikan lamun ayeuna aya paladur sadayana aya anak itu pamajikan menangna 1/8. Lamun manehna anak kabeneran anak nu aya misalkan pamajikan kolot kada lieur baparoid mah nya pamajikan ngahiji jeung kolot bapana si mayit misalkan si mayit maot boga kolot kene bapa boga indung kene boga pamajikan kabeneran teh boga anak tas si kolot na meunang lieur teh bah ya menang eta si kolotna si pamajikan lamun eueuh anak meunangna baraha 1/4 lamun aya anak 1/8 terus dah teu maka zaman baheula di dieu ningalikeun asbab nuzul pamajikan paladur sadayana anu tere teh anu ditikah teh anyar kusaha misalkan bawa nikah deui itu maot loba si anak mayit teh dibere eta mah atuh dak keda mah tere paham teu Bang nya gitu jadi teh dibere bagian ya paladur saya terjadi di Tasik pas gitu nya terjadi di Tasik paladur sadayana di pasantren Manunjaya gitu atuh lain Kang Haji Ajis Kang Haji Oer karak nikah nya saminggu sedangkan hartana seueur teu paladur sadayana teh teu meunang Pak keke meunang bagian naon sebabna pangkatna emak nanti masyarakat kadang-kadang sok teu narima ngunahnya cenah mure ieu we momen eta indung tere urusan kolot ngan saukur paling ge 5 tahun atuh menang imah kira-kira harga 500 juta nya menang bagian deui kontrakan nya eta adi awewe mah rada protes ku Kang Haji cenah dibere deui siapa babagianana nya protes eta diri sorangan komo di masyarakat ya kadang-kadang heupan lolobana wae ke materi komo materina dugalah ieu sok nerangkeun ka sawae ge materi teh emak kene harus mah lolobana urang teu narima lamun jeung materi paladur sadaya nya kuring mah lamun teu ngaji mah buah-buah sarua jeung masyarakat gitu kesalna ka mah tere naon sebabna kadang-kadang da angge hese jeung materi bageura ka kolot tunggu atuh kuat mun dicaritakeun aya be pokona disumputkeun di pago asupan ucing we ku di pagoda dasar mah Badung teu leutikna da sewa teh ya tapi aya nama dihadiahan we ka materi da emak nya da bapak ieu momoman teu salah mah nyorang nepikeun ka 12 kali nikah eta materi deui loba teuing materi hadina teu turun bae Allahu Akbar kepanggih di Nang Gewer nya ngaji di Nang Gewer di ditu pancenah haji ge anak umi irani kana orenganan lumayan 2 tahun jeung eta hadina teu boga anak kapanggih deui di Bogor anak umi kene wae main boga amat ieu aduh Allahu Akbar ya gitu wala hadirin sadaya gitu cuman ai materi mah ai ti anak sampeuran mah ngeunaan moman urang boga mah tere teu meunang ya ngaranna ge anak sampeuran mah sampeuran disebutna teu meunang ai ti anak mah nu meunang mah emak asli jeung bapak asli
Jadi itu mama palsu lah. Temenang itu anak teman gitu kan paling kayak dibere bisaroh lah gitu. Ladur sadaya. Gitu tak. Allahu Akbar. Memang kapan gitu ladur sadaya. Nah, mungkin anu nyorang moga materi pasti mengalami. Apa? Pas gitu tak. Allahu Akbar. Sehingga di Arab kejadiannya pas gitu, zaman jahiliyah pas gitu hukum. Materi tadi bare warisan. Anu padahal aya bagian anak ti salakina, ti bapak urang misalkan, namun urang boga materi hiji. Allahu Akbar. Ya. Ada ya besi ayeuna naon terjadi di masyarakat kos gitu. Wayahna aya hukum mah kudu ditegakkeun bae. Nya jeung urang kudu nurut kana hukum. Hah? Kumaha? Maksudna kumaha? Anak tere meureunna, anak tere ti emak atuh teu meunang, Bah. Sarua bae kitu. Emak tere ti anak tere teu meunang. Katos teu, Bah? Nya sebab entah aya hubungan darah. Jadi nu meunang warisan teh aya hubungan darah. Karos teh bah. Bahkan materi pan geus dibahas. Materi lamun can diduhul-duhul acan ku bapana, ku bapak urang ieu misalkan urang boga bapak. Nikah jeung hiji awewe can diduhul, can dijima, pepegatan. Eta meunang si emak nikah jeung urang. Jeung eta si bapak teh meunang deui nikah jeung anakna eta emak tere. Paham teh? Karos teh bah. Kuring boga bapak. Ya, bapak kuring nikah jeung hiji awewe. Can diduhul dua can dijima. Teu ati di dijima ge. Can dikitukeun lah pokona mah. Tobing seuri gila ya. Ya, can dikitukeun acan pepegatan. Maka si materi menang nikah jeung kuring jeung anakna. Terus si bapak misalkan ya kabeneran eta si materi teh boga anak awewe geulis. Menang si bapak nikah kan jadi anaknya. Asa dengan catatan encan diduhul. Paham teh? Ya. Tanu jadi masalah teh lamun geus diduhul. Lamun geus diduhul mah geus sakali we terus nyambung teu batal wudu antara materi jeung anak tere. Maka ya antara diduhul jeung can diduhul paladur sadaya berpengaruh ieu. Nya bapak kuring nikah paladur sadayana kemudian geus diduhul nya kitu geus tah. Lamun ayeuna can diduhul mah batal kena wudu. Lamun geus diduhul mah jadi teu batal wudu. Harus deh. Ya sanajan sekali. Jeung materi urutna. Aduh cek bapak lieur amat lieur. Nan urang sok naon? Oh sok teu narima. Makana bah cek ge ieu mah aya 12 coba lieur makana geran teu lieur lah pokona. Aya 12 naonna pan nu jadina mah nu hiji nu ditinggalkeun mah nu hiji jadi pegat deui henteu meunang kitu anu pegat mah ya mah Pak kecuali nu hiji mah memang nu indung ieu mah memang gonong gini nu pangeulana beungharna jeung eta kolot teh man 12 mah henteu ya hadena cek ieu teu boga anak mah nu dua tah beda. Maka dua eta ti indung itu ieu mah tilu bersaudara eta ti indung ieu ya nu kubur di dieu nya kitu man sok sieun aya anak teu kanyahoan teh eta ku saji sapi eta keur rada rieu eta cenah nya
Akan model kambat Walim Nuro dirangkas aya ngaranna si Paru. Terus ka Afik boga deui di mana buat cenah si Jabal eta ngaranna. Karakan nyawan kamari-kamari eta. Ngeliat cek itu. Dek ada orang gunung di ngaranan si Jabal. Bapak Memet kawin jeung orang Cirangsan lain bijakeun ku aing. Ngaranan si Jabal. Ya. Tah ieu maka ieu keur ningali asbab nuzulna ya engos mah. Jadi wayastaqtuna kapin nisa teh paladur sadayana marenta patwa ka anjeun Muhammad dina masalah warisan awewe. Warisan awewe teh kos kitu. Loba zaman jahiliyah matere teu dibere warisan anu ditinggalkeun maot masih terikat jeung bapana teh ya. Jadi lamun geus teu terikat mah teu meunang kada ulah salah paham ya. Paras teh bawahan ayeuna pamajikan maot nya terus nikah deui bawahan dah jeung hiji awewe dah nikah jeung eta karak saminggu bawahan maot. Nah ieu meunang ieu. Ai jeung nu tilu lama ya misalkan hiji dua tilu teu meunang. Geus pepegatan mah teu meunang. Kada ulah salah paham ya. Geus bab geus aya iketan pamajikan deh. Benar Muallim Nuro ngayatakeun gitu. Tujuanna bisi salah paham. Hah? Pepegatan mah kumaha? Menang. Guys pepegatan mah teu meunang. Ya. Patos kan? Patos nabanya? Tah makana pos kitu tah, makana di dieu ieu ningali napat asbab nuzul ya wa yastaqtuna kapinisa teh kos kitu. Maka orang-orang Arab baheula ku sebab zaman jahiliyah loba kajadian kitu, akhirna eta orang jahiliyah ya para sahabat loba anu marenta fatwa. Apa fatwa itu? Ketentuan hukum ti Kanjeng Rasul hiji tanya gitu marenta fatwa ka Kanjeng Rasul dina urusan warisan awewe. Maka tafsirana bin nisa'i wa mirasihinna di awewe jeung ahli waris awewe. Maksudna di dieu nisa'i teh tertuju nama adalah lamun ningali kana asbab nuzul adalah pamajikan anu tadi kata sebab ya. Nomor kedua ya urang-urang hijikeun deui wayastaqtuna kapiyataman nisa'i kadinya lumpatna ya. Nomor kedua marenta fatwa ka anjeun piyataman nisa'i allati la tutuhunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Ieu kan ningali asbab nuzul. Lamun nyandak sawi mah paladur sadayana dina halaman 249 riwayat Siti Aisyah. Jadi kieu bawaha maot. Ya, lamun bawa miskin teu bogana naon, bari boga anak rada jore. Maaf ya banyak. Ya, nya tuluy boga anak rada jore awewe. Tak orang Arab teh arep mengurusan. Jeung arep nikah deui. Keturunan bawa mengurusan geus gedena mung narika. Da jore jeung pakir. Maaf nya nyebutkeun jore teh artina kurang geulis lah. Kitu pul. Teu nya anak si Epul. Ya, tah baladur sadayana. Jadi ai nu miskin bari teu boga anak teu boga naon, tuluy bari beungeut kurang bagus, atuh boro-boro dipaile, Pak. Katos teh. Ninggang ayeuna bawah jelema beunghar. Bener teh? Boga anak ayeuna yatimah, awewe bari geulis, bari loba hartana. Buru-buru ku Mang Tobing diurusan. Naon sababna? Aya incereun harta. Karas teh aya incereun harta. Jadi ku Mang Tobing teh ngeun poe piara deuk
pan gali baladur sayana aya di Mekah mah aya di Arab mah di mana-mana umur 8 tahun teh sok dina nikah. Lumayan aing nungguan 8 tahun cek Mr. Tobing teh aya. Nah, tikah ku aing eta teh karena arek ngalah warisanana. Arek ngalah hartana. Paham teh? Tah jadi nomor kedua baladur sadayana hiji wayastaftuna kapin nisa, nomor kedua wayastaftuna kapin nisa illati la tunahunna. Ditikala kumang tobing misalkan anak bawah teh kemudian hartana dikuasai teu diberekeun kitu harus teh ya kayak bawah bunga otomatis boga anak ya yatim ya panai gali di urang mah sok yatimna diurusan ku dulur deui aya di ditu mah teu karena buta anu beungar jeung bari geulis mah diurusan para butuh kami gitu nya akhirna diurusan gitu para dulur sadayana geus diurusan gitu gede ditikah boga tujuan hiji hayang pupuasan ku kageulisanana nomor kedua hayang supaya eta hartana turun kanu jadi walina anu urusan teh sebab ditikah kan terus jadi nu manehna dikuasai gitu tah ya maka cek Allah Subhanahu wa taala wa yastaftunaka hiji pin nisai nomor kedua wa yastaftunaka dua piyataman nisai lati la tunahunna ma kutiba lahunna wa targobu antan kiuhunna ya marenta fatwa ka anjeun Muhammad dina masalah warisan pamajikan tadi teh nomor kedua marenta fatwa ka anjeun dina masalah ayeuna pirang-pirang anak yatim awewe anu teu diberekeun naon hartana dan dikuasai maka jawabna kaluhur deui Allahu Akbar kul ucapkeun ku anjeun Muhammad cek Allah kul ucapkeun ku anjeun Allahu yuktikum bihinna Allah eta geus Allah meret fatwa ka marane kabeh dina masalah eta warisan awewe pan geus di luar geus dijelaskeun eta geus aya di luar dina surat An-Nisa gana ayat 11 we pokona mah ayat 11 ka 6 telepat sampai 33 engke dina ujung ieu ge aya dina ujung surat An-Nisa ge aya ayat li zakari mislu hajil unsayain aya jadi awewe bagianana setengahan tina lalaki lamun engke sebab nggak bagi waris teh pan teu bisa langsung dibere seperopat engke aya masalah muwafaqah binisfi aya masalah mubayana aya masalah mudakhalah aya masalah makhrajiyah paladur sadayana ieu aya masalah cara ngabagikeun faraid teu bisa langsung ditembak seperopat teu bisa sebab muaka pagi mun tobi misalkan aya kumpul masalah sudus jeung nisfu maka timbul masalah muwafaqah binisfi naon sebabna masing-masingna bisa dibagi dua teu pokona mah kudu ka kiai be aya ngitung warisan mah ngan kiaina diperhatikeun Mang Tobi ngitung we aya mah henteu nah cek orang jijir aya mah cek orang jijir aya naon dibagikeun cenah bagi kita ilmu eta mah yang sering mah aya nu nanyakeun ka kuring kiai oke cenah lamun ninggalkeun harta bagikeun eta lamun ninggalkeun hutang mait bagikeun tong cenah Salahuddin ya ayeuna misalkan bapak tukang usaha maot boro-boro boga ayo hutang sampai liar bener tuh Mang Tobing maot misalkan ya usaha bisnis segala macem lah jadi biong hutang ka dieu nepikeun dihitung-hitung sampai liar kira-kira parabut mah eta ya
Ya, aju kuring teu dijawab eta, teu dijawab oman teu. Jadi ari ngomongkeun Baitul Mal ayeuna Baitul Mal ge eueuh. Jadi eta mah, Baitul Mal ge eueuh beula. Memang Baitul Mal tanggung jawab negara. Ayeuna mah pan dibalikeun ka ahli waris. Eta lamun boga hutang itu sebenarnya ahli waris kena wae. Lain dibagi pokoknya saling ieu we ngarti. Anu jadi kol keukeut tanggung jawab ahli waris paladur sadayana. Allahu Akbar. Ngan ai agama mah sebenarnya paladur sadayana ya adil. Sampai kieu pala hadirin sadayana saeutik lah nyimpang tina bahasan ieu. Rasul keur teu acan merdeka kieu. Dipanggil eta Kanjeng Rasul. Kanjeng nya naon si anu maot boga hutang teu? Boga, salatkeun ku maneh. Mung nyolatkeun. Kanjeng Rasul kanu jelema boga hutang. Ya, paladur sadayana geus rada maju ya Islam, paladur sadayana. Ya, gitu. Rasul si anu maot nya boga hutang teu? Boga. Aya nu daekeun tanggung jawab teu? Aya ya Rasul, misalkan si anu nya baheula nu tukang tanggung jawab kana hutang sahabat teh ngaranna Abdurrahman bin Auf. Jadi batur mah Pak, ikatan naon? Ikatan kalimat syahadat teh wani mang nanggung jawabkeun hutangna. Nu beungar teh ai urang aya mah apa? Enak maaf ya Mang Tobing maot. Dicejerai. Ternyata boga hutang 100 juta. Aya mah asa cejerai nu daekeun tanggung jawab hutang ka Mang Tobing. Ayeuna misalkeun keluargana pala lakir kabeh, nyangan cek mualim teh. Da, saha nu daek tanggung jawab hutang Tobing yeuh? Acung kabeh kira-kira moal anu nyolatkeun hiji ge. Tai beula mah kitu obat anu siap. Subhan. Jadi bahasa babaturan mah soliderna luar biasa. Kade solider jeung soldier beda. Solidaritas antara sahabat jeung sahabat. Maka bahasa surat Al-Fatihah mah ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud. Urang apa ka jelema kadang-kadang kieu geus nyeri hate. Hutang duit aing di dunia, duit aing di akhirat. Nepi ka mana ge diudag wae. Gua. Urang kan dasar ta urang. Benar teh? Ya, padahal Islam mah henteu ngajarkeun kitu. Bagus mah di mana-mana geus maot, bebaskeun geus. Sebab apa? Nya teu salah mana Tambihul Ghafilin asa dina kitab Qurtubi. Paladur sadaya. Jadi jelema anu hirupna maot kemudian ninggalkeun hutang teu diuruskeun ke keluargana eta di alam kuburna keneh. Di alam kubur kan urang teh kakalayangan ke nah hiji deui tai manehna mah dibelenggu ku rantai anu dijieun tina seuneu neraka.